Saring geni digabungkan jeung jurus pancerasa Saring Bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal. Moka hajirina jadi tebeda ti kalangkang sedangkan sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Dina hiji kasempetan anu hade mangsa Sirawing mampu nyingkahan panarajang lawan dina celah lolongkrang kosong nu memang di luar dugaan Sujali. Tonjokan Sirawing leungeun katuhuna ngagedor kana dadana Sujali. Wadah bangkiung daligdeug Sujali ngagero bari burial buncelik nahan kanyeri. Subala jadi beki muntab amarahna gancang harita nyusul tepus ku panarajang susulan karep hayang males ka Sirawing nu geus bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi adina. Ukipaf kelakung Sirawing nyaho-nyaho geus aya di gigireun belah kencana Subala. Leungeun Sirawing metang hantem pueuh ceuli lawan nu belah kenca. Hiu jebrod waduh solonton bangkiung meh we Subala harita rubuhnya ngigir lamun teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana. Alah, meniting solonton gitu geningan. Alah, bet manya aya jagoan gitu lur. Sok maju di kenya, cekuring oge kade. Lamun nyekelan bedog kudu bari jeung wani metakeunana. Subala jeung Sujali geus teu bisa ngaladenan deui caritaan-caritaan Sirawing. Duanana bener-bener hatena kebek ku kakaget ilmu silat manehna dua anu kawilang pangrasana mah paling onjoy batan jago-jago nu sejena. Tetela ayeuna neunggar cadas. Sabab nu ngaran Sirawing mibanda tahapan ajen pangarti nu jelas susah pikeun mapakana.